Aneh amat kamarana iya. Benang namanya cewek nu ngasih kamari. Soalnya tekolot baheula ge perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Ganteng amat yang ayeuna mah. Doang Arjuna. Arjuna li. Get Arjuna ajur ka huntu-huntuna. Doang eta dia li ngerujak doangan ka aing. Yo, hasil semedi kamari aing. Rek dijajal ka cewek nu kamari ngehina aing yo. Hebat amat jango tapa didinya baju bae hasil. Keur aing mah sempet gagal jango. Nami kumaha amal perbaikan le. Oh bener get, pan alimet telok beramal, dosana ge ngebadan dia nama. Kalau unjak siango, aing hade beramal baena. Beramal jali, apa maling kotak amal? Geus lah. Aing mending ngejajal hasil semedi aing kemari. Ilu tuh sugan be awewena benang ku aing. Awewe bagi kasih ali, dengan pas monyet esrek ge. Oh, sia tali. Aruana segeget banget kos monyet kesrek. Geus lah, aing mending ngajajal ilmu hasil aing ge, percuma lamun teu dijajal sama ku aing. Jajal gitu. Geus lah, aing berangkat. Mana sih, oh? Aduh, Neng, lalu saya amatnya, Neng. Aku kejutan ya, Neng. Apaan tuh? Ya. Oh, thank you. Ini ya? Capek lumpangnya. Aisyah Neng, guys amat anak saha sih Neng? Atau anak mah aing lah, Jamal mantak anak siapa? Ngomong-ngomong, Neng guys darecan, lamun encan ke kuaa di huapan pakai sendok semen. Pupuhan aman pakai sendak semen. Sekalian be pakai pacul. Aisyah Neng, ku bisa baik. Kayak. Jadi tamat cewek nunuk dibenangkan ku aing. Tapi kuna jeung cowoknya, mana cowoknya doang robot. Ditayangkeun ku aing mah. Neng sayang tuh kak. Sayang hulu dia peang. Kenapa sih jeung calon bikang aing? Ayah bila tuh ngangka ngaku-ngaku calon bikang di kakak bogoh aing. Ngalunjak sia. Kalau kan aing bilah tung nangka awak doang robot ge. Deleukeun ku sia nya, beunang cewek ku aing ge. Markisun beunang si awewe ku aing. Ai sia ngomong awak aing kos robot. Terumah sawak sia kos bebegig sawah ge. Oh gitu, manyate ka bogoh aing resepen ka sia. Kuari tanya bae ku sia tuh. Bogohan tante cewek sia ka aing. Neng, emang bener Neng bogoh ka bebegig sawah? Guna neng bogo. Ih, cenah Neng sayang ka aku mah meureun ih. Oh, cek aing ge naon len. Bogohan ka aing. Ayolah kadang ulah kebal-kebal. Ulah on the way. On, baby. Aing udah, masya Allah. Ke kamari hati yang ngegerenak baik. Kamu gua aing direbut engok, masya Allah. Anggi cintaku, sayangku yang gimana? Jomber sabun. Tenang kata jangan dedinya. Lihat dong sama cewek.
Anggi cintaku, Anggi belahan hatiku, terimalah bunga dariku untukmu sayang. Udah stres ya ini kayak. Ayo nangis. Oh Anggi cintaku, Bye jomblo sabun. mengapa kau hancurkan hatiku Anggi? Masalah banget. Hei, enggak boleh buka bogo. Iya dong, engok gitu loh. Monyong-monyong, ngomong-ngomong PRT anda ke mana yuk? Kieu ngo Pak RT nek nyaran warga anu daek jadi hamsit. Aduh, pira aku PRT ganteng-ganteng kieu nitah jadi hansip. Kunaon ngo kan jadi hamsit aya gajian. Oh, kitunya PRT. Punten PRT nya, lamun Pak RT butuh jasa neangan warga anu daekeun jadi hansip. Tuh di ditu aya budak pengangguran. Nuhun jangnya informasinya. Tapi orang nitip boleh bobogohan neng ka mana ge. Tapi urah nitip ke neng ulah sampai empuk-empuknya. Parah katanya. Mangga PRT. Hei. Ieu mah tigor. Pusing amat ya. Heuh Pak RT, kok Pak RT nyaho si urang keur pusing? Ulah pusing-pusing. Kumaha daek teh dibere jabatan ku Pak RT. Hah? Jabatan? Nah bener Pak RT. Nah, daek henteu. Siap Pak RT. Lamun geus siap, hayu baju dinas cokot di Pak RT. Kunaon deui bae? Nuku kali ya Pak RT. Oh, maaf, saya Kayak. Neng hayang jajan. Dua nanti tadi lelempangan. Geus aya mun beberapa jam mah tadi jajanan. Lapar ya beuteung. Duh, neng yang jajan. Bener ager teu moal duit ya neng. Ayeuna kieu bae, aa ka perusahaan heula nya. Neng balik bae heula. Pokona isuk jajan sadaek neng. Ya, Lah emang apa ke perusahaan? Lah paling ya perusahaan janda beun. atuh boga lah neng. Pokona isuk bae nya. Neng ayeuna balik bae heula nya. Atuh anak balik lah. Malsun heula neng. Ihsan muhrim, kebe mun geus muhrim sakit. Siap. Aduh, iya mah. Gengsi aing ieu, teu bisa ngajajanan. Kumaha carana ieu kena menang duitnya. Wah, kudu dengan budak ieu mah aing ieu. Tah, jangan budak heula. Dia jod unggal poe kegayaan bae. Pakai kacamata segala, pakai kampek. Pagon dia duit mah teu bogalin. Atau get gaya-gaya di tega blege dia mah tuh ulah yang gaya kieu. Aja urang kumaha ieu unggal poe kikian bae gawe henteu naon teu ieu. Bae lieur. Nya, nganggur bae urang kumaha ieu? Wah caranya urang hayang gawe kajeuna gawe naon bae urang maling-maling ge kajeuna. Kawen bae geura aya mah. Atuh. Biasanya pegoyan, hah? Geus harus tuh. Nah, kebeneran aing teu kudu kemeh dia. Jod, get. Wah naon ngo. Hah? Pagawean teh lain. Lamun pagawean kabeneran jasa aing kerja oge keur ngarang ieu. Oh, Yon. Pokona aya pagawean ye. Jod, get. Lamun daek kumpul ka base camp kedeung. Kengo, ari masalah pagawean mah urang kuari kene berangkat jeung Jodit. Bener Jod? Oh bener lah. Mantep jasa urang-urang pagawean. Iya dong. Saya sarariap mah ayeuna keneh berangkat ka base camp hayu. Oke. Geus.